Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana kumaha daramang dinten ayeuna? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna urang bakal diajar deui basa Sunda ya. Anu bakal dipedar ku ibu dinten ayeuna nyaeta perkara kampung adat Sunda. Saleresna kampung adat Sunda teh seueur pisan. Sumebar di mana-mana di sakuliah Jawa Barat. Namun dina ieu kasempetan ibu bakal medar kampung adat Naga. Parantos siap sadayana? Yuk urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung adat Sunda parantos aya dina kurikulum kukituna kompetensi dasar anu kudu dihontal ku hidup sadayana nyaeta mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang kampung adat Sunda dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Menyajikan secara deskriptif baik lisan maupun tulisan hasil analisis atau pengamatan terhadap kampung adat Sunda dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada pertemuan ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks deskripsi tentang kampung adat Sunda serta menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi Sunda. Urang kawitan ya. Kumaha perkawis kampung Naga. Parantos ya? Yuk. Kampung Naga teh mangrupa salah sahiji kampung adat di Tatar Sunda. Pernahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Tah ieu kampung adat Sunda teh nyata kampung Naga teh. Biasa kauningan ku hidup dina foto anu aya dina layar ieu. Beda jeung umumna kampung adat, kampung Naga mah kawilang gampang didongkang lantaran tempatna henteu jauh di jalan gede antara Garut jeung Tasikmalaya. Disebut kampung adat lantaran kebiasaan pendudukna anu masih keneh pageuh nyekel adat kebiasaan karuhuna. Maranehna pantrang ngarempak adat kebiasaan anu geus diguratkeun ku karuhuna. Nurutkeun kapercayaan, ngarempak adat teh sarua hartina jeung henteu ngahargaan ka karuhuna. Wewengkon kampung Naga legana 5 hektar. Ari anu dijadikeun pakampungan aya 1,5 hektar. Ngawengku paimahan, pakarangan, balong, jeung pasawahan penduduk. Sesana mangrupa leuweung anu disebut Leuweung Karamat. Lantaran di eta leuweung aya makam karuhun masyarakat kampung Naga. Rangajengkeun ya. Upama urang rek asup ka jero pakampungan kudu ngaliwatan jalan anu nurungtung. Sesana mah kudu ngaliwatan gawir. Malah aya nu nyebutkeun sesebutan kampung Naga teh asal nama Kampung Nagawir. Terus robah jadi Kampung Naga. Wangun imah di Kampung Naga kudu imah panggung anu dijieuna tina kai jeung awi. Hateup wanguna nyaeta julang ngapak anu dijieuna tina injuk, eurih jeung kirai. Teu meunang aya nu make kenteng, teu meunang di tembok deui, sanajan mampu oge nyieun imah gedong anu di tembok. Sakabeh imah kudu nyanghareup ka kidul jeung ka kaler. Teu meunang dicet, iwal di kapur jeung di menu. Di jero imah teu meunang make paparobotan saperti kursi, meja, ranjang, jeung sajabana. Teu meunang make listrik deui. Cukup caang
ku make cempor bae. Parantos uninga cempor? Yuk, kayak orang pilarian nu kumaha cempornya? Lajengkeun. Di Kampung Naga aya 113 wangunan. 110 diantarana mangrupa wangunan imah. Wangun sejenna nyaeta aya Bumi Ageng, aya Balai Patemon, jeung masjid. Bumi Ageng nyaeta tempat neundeut barang-barang pusaka. Ari Balai Patemon nyaeta tempat ngayakeun kumpulan warga jeung narima semah. Ari masjid jelas tempat ibadah. Dina kaayaan kitu Kampung Naga teu meunang nanggap kasenian anu datangna ti luar, saperti wayang golek, dangdut, kendang penca, sarta kasenian liana anu make goong. Tah, urang Kampung Naga pantrang nyaritakeun luluhurna atawa karuhuna. Eta teh dipahing pisan. Utamana nyaeta dina poe Salasa, Rebo, jeung Sabtu. Ari sababna poe Salasa, Rebo, jeung Sabtu teh mangrupa poean nyepi. Lajengkeun ya. Kampung Naga diadegeun ku Sembah Dalem Singaparana anu dianggap karuhun urang Kampung Naga ratusan tahun katukang. Anjeunna teh salah saurang anu nyebarkeun agama Islam. Anu mata urang Kampung Naga kabehanana ngagem agama Islam. Ngan dina prak-prakan ibadahna diluyukeun jeung adat cahara katut kabiasaan karuhuna. Tah kitu perkara Kampung Naga teh. Panginten dugi ka dieu wae pedaran Ibu dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Sabada ieu tangtu hideung aya pancen ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tetap semangat hidup diajar, tetap ngajaga protokol kesehatan. Sakitu wae, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.